Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wastapun abdi Reni Oktaviani, asal kelas di kelas 10 IPS 1. Dongeng anu bade dibacakeun nyaeta Sasakala Talaga Warna. Sasakala talaga warna. Zaman baheula aya hiji raja nu kacida beungharna. Tapi hanjakal anjeunna teh teu gaduh putra. Raja geus kaditu kadieu tatambah sangkan prameswari tiasa ngagaduhan putra. Dikesakeun ku anu kawasa nya prameswari teh ngandung. Kanjeng raja kacida bingahna ninggal prameswari ngandung teh. Nya dina waktosna lahir hiji putri nu kacida geulisna ku nyaah-nyaahna sagala pamenta putri teh taya nu dipungpang estu dihayukeun wae. Ngan hanjakal pisan saparantos rumaja putri adat tabiatna aum pisan kana janten sepuhna ngalawan. Sakitu sagala kahoyongna tara aya nu dipungpang teh. Raja sareng prameswari sering nangis upami emot kana tabiat nu janten putrana teh. Dina hiji dinten putri aya pamundut tapi ku raja atanapi ramana teu tiasa ditedunan. Atuh gentawang wae nyeuseran seseepan. Inten berlian pamasihan ramana diawur-awur payuneun ramana. Sirikna henteu pambeunteun raja sareng prameswari ngawurkeunna teh. Kitu kersana nu maha kawasa. Na atuh burial teh cair tina taneuh, beuki lila beuki ngagedean nu ahirna karaton kakeueum, leungit karaton timbul talaga. Nu kawenehan dina talaga teh sok katinggal saumpami warna-warni matak endah katinggalna. Cenah eta teh intan permata anu diawurkeun ku putri tea. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.